Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patebang sampurasun ka sadayana mugia urang sadayana aya dina pedang tayugan ti Allah Subhanahu wa taala dimudahkeun dina milari milik rezekina katut dibarokahkeun amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Kasarung ka tempat munjung bagian ka 15. Mangga ka sadayana cara ketan Den gantar ngadenge carita ti si Aki lanjang tea yen tak cenah si Wardani jama anu geus dicaoskeun ku manehna teh salah sahiji anakna ti Mbah Surdi. Manehna teh ngarasa honcewang sabab jalma anu geus dicaoskeun ku manehanana teh meureunnan masih keneh katurunan ti baturna keneh nyaeta Mbah Surdi anu kaayaanana sarua munjung muja kasiluman. Dina hate Den gantar nyarita kudu kumaha atuh kuring ya. Tapi lamun diingat-ingat deui mah da meureun ditarima tah kudu jadi siluman teh ngan power we ieu Mbah Surdi teh neneangan saha naon tapi tukar itu meureunana perkara anu ting kejadian ting moal ku aing moal ka dipikiran lah kan meureun jang saheulanan jang sawatara waktu ayeuna nya ari ku siluman mah meureun kuring moal ka dicokot urusan cek Mbah Surdi mah kumaha engke we lah kitu cenah di antarana pipikirana Den gantar teh. Jag urang tunda kayaan Den gantar anu cenah geus ngarasa jongjon geus bisa nyaosan ngirimkeun kana panyeba jang siluman jang kaganti manehanana lamun teu meureun manehanana nu dicokot ku siluman. Jak urang tunda heula urang caritakeun ka hiji jalma anu karep cenah arek dicaoskeun tapi teu ditarima nyaeta Gan Surya. Malikan deui ka tukang Gan Surya anu sanggeusna cenah pipisahan jeung Den gantar di pasar tea satuluyna balik we sakumaha biasana. Kira-kira wanci reup-reupan encan ari waktu magrib mah Gan Surya geus nepi we ka imahna. Gan Surya ti barang di jalan keneh sadip sapipisahanana cenah jeung Den gantar manehna teh langsung we ti jalan keneh oge geus ngarasa lieur teu pararuguh angan marulel seueul malahan mah tika sararebel sagala rupa. Atuh sama-samangsa nepi ka imah teh manehna langsung we cenah dayagdag kuprak cenah teu sirik mah kagubrageun maneh diuk kana korsina malahan mah pamajikanna ge katingali rada kaget sabab ningali salakina anu jiga keur kaayaan teu sehat. Apana? Kunaon apana? Teu pararuguh kieu kunaon apana? Capek atau kunaon ieu teh? Atau aya kasakit? Jeung pamajikanana nanya ka Gan Surya samangsa-mangsa manehanana ngariksakeun kaayaan salakina tadina mah cenah arek kabagjakeun malahan mah geus mawacai sagala rupa. Tapi nyaksian kana kaayaan saperti kitu mah atuh tangtu wae. Ieu pamajikanana Gan Surya teh ngarasa kaget nu satuluyna manehanana papariksa cenah terus-terusan nanya kana kaayaanana Gan Surya. Sanggeus dipariksa Gan Surya teu nemalan wae teu bisa ngajawab malahan mah harurungan jiga anu loba kanyeri
Satuluina ieu pamajikan Gan Surya teh gagorwan kadua urang layangna anu kabeneran masih kene aya di imahna. Kang Obon, Kang Barnas, tulungan ieu si Akang na kunaon ieu ciga anu teu naraos teu damang. Jeung pamajikanana Gan Surya gagorwan ka Mang Barnas jeung Mang Obon. Atuh dua lanyangna ieu anu cenah sada tadina mah arek balik bubur we nyalampeurkeun sabab kadenge dudungan pamajikan dudunganana gegerwan teh. Ya naon neng iya si Akang kunaon ieu hari tadi pasti tinggalkeun ku Kang Obon tujuh terar awas henteu jeung pamajikanana. Satuluina Mang Obon nyarita deui. Dah tadi mah teu kunaon neng malihan mah biasa we ngobrol oge tika susurian segala rupa sabab tadi teu da aya tamu kitu tah saat ajan we teh tapi ieu teka pararias kieu jeung Kang Obon bari manehanana teh tuluy jubak-jabak ceui ruksa riksa cara saperti pamajikanana Gan Surya samemehna. Neng deka tarariis kieu kunaon jatuh teu raraos agan teh atau kumaha? Tos ditaros tadi ge ku abdi teh tapi teu ngawalar-walar wae atuh Kang Obon kumaha ieu teh aya tulungan Kang Obon tulungan. Tahu tuh ari urang tulungan tapi kumaha tuh Barnas kumaha yeuh Barnas. Jalma anu disebut si Barnas teh ngan ukur molhok we manehanana oge rampang reupeung teu pararuguh naon anu kudu dilakukeun. Anjeun mah Barnas kalau ka cicing we atuh da kuring teh bingung kudu kumaha nulunganana. Ai kieu mah tuh pangdeongkeun palebe sugan yuk sugan bisa duluan tah kitu dititah kuring mah sabab teu puguh buru hayu buru pangdeongkeun palebena. Satuluina mah Mang Barnas teh kiridik cenah setengah lumpat lempangna oge buru neang palebe ngawaro kana panitana ti Kang Obon teh. Satuluina mah Kang Obon dibantuan ku pamajikanna Gan Surya regeyeung we cenah nyangkeh jeung ageneng Gan Surya dibawa ka jero imah. Den ayo urang teh ka lebet pilih supaya jongjon kitu tah di dieu mah pilih nya teh jongjon we kitu tah. Mangga. Satuluina mah Gan Surya teh dipernahkeun cenah langsung we harita keneh pamajikan Gan Surya teh ngampar kasur segala rupa di tengah imah. Gan Surya tuluy disarekeun malahan mah tepetot-petot ditungguan ku istrina. Bari dikompres segala rupa bisi cenah guna kasakit ti jalan sabab katerangan ti Kang Obon mah pasti pasar mah samemehna dina kayaan jag waringkas. Teu lila didinya jalma anu disebut palebe teh nu diteang ku Kang Barnas teh geus nepi we satuluy mah ruksa riksa cenah malahan mah tika menta cai segala rupa karep cenah arek nyobaan dijampe sugan aya mah unatna. Tah coba ieu cai ti bapa mudah-mudahan we aya mah unatna geus dijampean ieu teh sugan we ngararepkeun kana kasakitna. Tapi nakunaon atuh neka tarariis tur parias kieu jeung deui teu bisa ditanya nya. Tah eta palebe kumaha atuh nya sebab kuring mah asa dadak-dadakan. Sameme tadi ditinggalkeun ku kuring teh da aya keperluan kitu balik ti heula ti pasar teh da kaayaan si Agan teh jam-jam waringkas biasa wae tapi pas kan ieu jika anu gering gitu tika anu parna geuningan ieu moal naon sugan atawa meureun naon teh asup angin di jalan keanginan sabab meureun bari biasana balik gawe mah kaayaan beuteung kosong tuluy deh angin maju ka sore mah meumejeuna tiris keur parobahan cuaca meureunna tah parobahan hawa
nya pantes lamun asup angin mah. Tapi katinggaliku bapak mah ieu teh asa aya nu beda ieu teh. Ceuk palebe teh. Ayo beda kumaha itu palebe. Aya beda, tapi bapak kita bisa ngajelaskeun kumaha naon-naon nu bedana sabab asa teu katempo gitu tah. Coba atuh milarian kanu tiasaeun bisi kasibat atawa aya nu nyaketan atawa aya naon we gitu tah. Bisi panyawatna nu teu sabongbrong gitu. Ceuk palebe ngabalakakeun kana eusi hatena. Kasaha atuh nya. Coba deui ayeuna teh geus memujuna magrib deui. Urang netepan heula atuh palebe kumaha arek kamu sholat wae atawa arek di dieu wae. Aduh salaresna mah sae keneh kamu sholat, tapi bapak teh rada hariwang ieu ningakeun kanu keur kaayaan gering saperti kieu. Kumaha tuh Kang Omon urang berjamaah we di dieu. Urang sakalian doakeun mudah-mudahan ieu Gan Surya sing engal deui sehat sabab rada beda ku bapa mah karasana. Ceuk palebe teh ngajak ka Kang Omon kalakah salat di imah kalawan berjamaah. Pan saena mah di musola sanes palebe. Tapi ieu mah dina kaayaan keur perlu di imah, mending kurang di imah we atuh ayu. Sok tah anjeun oge sakalian Mang Barnas ayo urang kacai. Den oge ayo sakalian den ngiring berjamaah urang doakeun carogen den supaya engal-engal sae deui. Ceuk palebe teh nu satuluina. Tilu lalaki ditemaku istrina Gan Surya teh salat weh di imah tapi nak kalawan berjamaah. Nu gering sidik nama teh ditinggalkeun malahan mah cenah. Ceuk palebe teh dina kacaina ge kajenung tut saurang-saurang ieu nu gering teh tika ulah ditinggalkeun cicing sorangan atuh nu aya di dinya. Kabehanana oge ngawaro teu mumbang kana panita jeung pamenta ti palebe. Malahan mah salat oge cenah teh sirik mah gigireun ka anu euker kaserang panyakit. Aya ku kitu cenah. Ieu palebe teh seukeut dina parasaanana. Manehana bisa ngabu sanajan can bisa nangtukeun naon anu keur kajadian ka Gan Surya. Dina keur kaayaan beres salat malahan mah palebe mah jeung Kang Omon masih keneh wiridan. Ari Kang Barnas mah babantu di dapur jeung istrina Gan Surya nyadiakeun sagala rupa bisi cenah aya kaperluan. Jogoh teh cenah Gan Surya teh batu nu satuluna ti kagutah-gutahkeun getih. Aya cenah kana tilu kalina langsung we ieu palebe teh ngejat tina diukna nu can beres tina wiridan teh. Diusapan tongongna ieu Gan Surya teh bari manehanana ieu palebe teh mapatkeun kana babacaan kalimah-kalimah thayyibah ditujukeun cenah kana Maha Kawasa. Nenenda nyuhunkeun mudah-mudahan ieu Gan Surya teh diangkat tina panyakitna. Sanggeus rada lalar satuluina palebe nyarita deui. Kang Omon wayahna ieu mah kudu deang anu bisa sabab bapa mah moal merasa sanggup lamun lila-lila teuing mah sabab katingalina mah ieu rada beda ieu. Ceuk palebe teh bintang saraya ngajakan Badami jeung Kang Omon. Kang Omon diomongan saperti kitu ku palebe ngan ukur batinah ulang we tuluy silih reret jeung Mang Barnas malahan mah jeung istrina Gan Surya oge satuluyna. Kang Omon nyarita, palebe maksana kumaha atuh saha anu kudaku abdi di teong teh. Kanu lebih bisa bejana lain Jang Chandra teh bisaeun kana perkara-perkara nu kieu injuna ge sarimian teh. Si Chandra si Chandra bisa masuk berlebih tong loba carita sok we teang Jang Chandra
ame puguh itu ieu na keur cenah ditinggal heula ku Jang Chandra. Nya tuh upami kitu mah. Oh, hayu beres. Antar urang neang si Chandra yuk. Antar hayu nya kuring. Ulah. Ceuk balebe ngaulahkeun. Keun kemahe malahan mah di dapur ge. Kanden oge deui. Sok canak Al-Qur'an nya kitu deui ge anjeun Barnas. Hayu urang bacakeun ayat-ayat suci tina Al-Qur'an. Urang baca Yasin. Kutiluan nah hari anjeun mah Kang Ubon wayahna teang Pak RT teang oge tadi si Chandra nah meme kasih Chandra teang ngeula Pak RT mun bisa macenan yang sababaraha urang deui titah ka dieu titah ku kuring gitu sok bejakeun tong loba leleda tong loba tanya sok laksanakeun kitu cenah ceuk palebe teh ngandege parentah ti palebe nu saperti kitu rada ketir rada daria. Kang Obon tungtung nama teu bisa mumpang saturina manehna nama Init cenah ngalaksanakeun naon wae anu dititahkeun ku palebe. Sedengkeun ari Kang Barnas jeung istrina Gan Surya buru-buru cenah nyokot Al-Qur'an malahan mah istrina Gan Surya mah anggo deui kana murkahna nganggo kana mukenana arek ngalaksanakeun pamentana ti palebe rek pangajikeun cenah ka Gan Surya sabab ceuk palebe teh mah ieu panyakitna Gan Surya teh aya nu beda. Kakocapkeun Kang Obon manehna langsung we cenah muru ka imahna Pak RT. Kabeneran cenah pas diteang di imahna Pak RT can mulang ti tajung atawa musola sabab harita teh masih keneh kaayaan waktu maghrib can manjing kana waktu isya atau satuluyna tampa geus tarima beja ti istrina palebe mah istrina Pak RT mah yen Pak RT can mulih cenah ti musola langsung we Kang Obon teh indit ka musola satuluyna mah neang Pak RT malahan mah nitah ka Pak RT supaya neang atawa mawa 2 urang atawa 3 urang jalma mah jang milubat maturan Gan Surya nu dibejakeun ku Kang Obon teh keur kaayaan nandangan kasakit anu dadak-dadakan malahan mah ceuk palebe mah kawilang rada aneh. Satuluyna sanggeus ngabejakeun kana amanah ti palebe neang Pak RT mah ieu Kang Obon teh kiriding deui we Init neang ka hiji jalma anu disebutkeun Kang Chandra teh teu kacaturkeun lilana di jalan. Kang Obon geus mawa we cenah ka si Chandra ka Kang Chandra anu ayeuna teh malahan mah pas nepi pisan kana buruanana imahna Gan Surya tidinya Kang Chandra langsung we arep cenah eureun palebah pisan buruan imahna Gan Surya bari nyarita teu salah Kang Obon anu dibejakeun ku palebe teh seukeut pisan palebe bisa ngame sanajan can bisa nangtukeun kana kaayaan sabenerna. Ayo dong gitu Chandra. Iya mah jigana teh aya perkara-perkara anu beda ya. Aya jika jalma anu dolim. Jalma anu dolim seperti kumaha. Kuring teu bisa ngajelaskeun. Hayu urang kalebat heula ka bumi. Ceuk si Chandra anu satuluyna Indian cenah manehna teh miheulaan Kang Obon asup ka imahna Gan Surya sanggeusna uluk salam satuluyna si Chandra nyarita. Alhamdulillah palebe hatur nuhun palebe tiasa ngadamel hiji tarekah anu sae pisan sok teraskeun ngaosna Kang Obon sok we Kang Obon oge ngiringan ngaos ti dieu nanging kuring mah moal katiasa mantosan di dieu sabab aya hiji perkara heula anu kedah direngsekeun. Rek ka mana Chandra ceuk Kang Obon tidinya palebe nyarita. Tong bakal loba tanya Kang Obon sok Jang Chandra hampura ku bapak teh bakal bisa dibagjakeun sok we arek di luar heula mah nya tuh pamit ka sadayana sok teraskeun ngaosna ulah lirennya teraskeun kana ngaosna
Cek si Chandra bari tuluy manehna teh leos we kaluar deui geus nepungan kanu aya di jero imah mah. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan cariosna pangajar diteraskeun wae dina video-video salajengna. Wilujeng patepang deui. Permios.